motor nih riwit ya. Jangan beak bensin sama kumaha ti kamari ganti wae. Ieu oli apa naon segala diganti. Ieu teh geus tanggal hiji ya waktu nangan nagih damsik ya. Dan aya di imahna. Ah, ya kira-kira nasi damsik awak ya. Terus teh. Aduh, aing kita gak bakal duit ya, lagi ayeuna poekna di kumaha ieu. Ah, kieu tah matakna. Emang kabarudak mulai ulah sok nginjem duit ka Bang Emo. Karasa kurang. Wah, jika itu tuh Bang Emo suka dia juga nama. Kabur aing mah. Sikap pangit. Osim palayum gamreng, mana bodoh. Hei, giling rusuh. Ayo, alhamdulillah. Sebut ya, Bud. Jang. Mangan si damsik teh. Tuh, gak ada tuh ada kunci. Oh, sekalian udah gigil kada. Nuhun, Jang. Mang minta duit, teman. Teu aya nagih heula si damsik. Ah, korek. Balik cek, balik. Barudak teh barurung, barudak ieu mah. Aduh, geninganan ieu lo baruntahan. Ini segala jadi. Daun-daunan naon ieu teh aya harapan di dieu teh jara radi kabeh di dieu. Duh, Gusti teh. Na teh payu-payu deui. Corojol nu meuli ka dieu 80 juta dalila uing teh ngurus kieu teh. Aya 70 tahun 8 bulan. Kurang leuwih kitu meureun. Orang yang urut nate boga duit, lu kemang teu payu-payu. Hai mah teu payu-payu teh. Nyamun kalapa. Aya, guys, teh damsik eta kemang teh. Suh, urang hese capek udah apal eta ngurusna kumaha. Ieu katomruk euy. Itu Aya naon atuh? Patan teuing. Anu lagi Dia mah enggak baku. Utang di mana-mana di duit kumaha deui atuh teu nginjem teu bawa duit. Itu Jang mayar. Oke, mun buka duit dibeli lah. Lah, Oke, di gua. mun aya si Bang Emok, bejakeun urang eueuh teu nya. Tuh, coba nitah, coba ngeruksa. Bae, cantik. Tapi orang nyebut di mana ieu? Tuh, di ditu nyebutnya Jung. Juga berit. Maneh ka urang teh. Nya urang dianggap beurit kudu nyebut di ditu. Urang melin beurit. Bangkong. Sama di dia. Buatkeun. Nah, ieu ngeruksa we. Bola bebe canya. Aman. Siap. Kalau ada makanan di meja. Apa dah, Mang? Mangan si damsik teh. Saha damsik? Si damsik tadi aya nu ngaliwat ka dieu teh ku aing udag-udag kita tagih. Henteu. Piraku. Pan heueuh. Bohong, pirak pan sok ngaliwat ka dieu atuh. Bro, ka diberi duit bejaan. Tuh, ya kumaha ye? Mending duit mending si damsiknya. Kumaha ye euy? Bikeun ulahnya duh. Bingung duh. Ngalamun rek moal ye. Sakantong duit hungkul. Ya weuh teu teu mangihan para lunagen. Tah, wani ceuli ieu. Ieu ceuli irung. Teu teu mangihan. Oh bae itulah ayo eueuh mah. Ayo akan. Ah. Bagus.
bagus. Ya. Bagian ieu Balik. naon? Ieu peser. Peser orang yang ditagih 13 duit mah nyamelin gitu. Uing teh geus disogok tadi teh ku tukang nagih teh. Namanya tadi geus janji ek meuli ieu. Kurang teu boga duit atuh mata kabur kali itu. Bukan gitu mah tadi kurang mau dibantuan. Satu nuhun we. Ampun. Ih. Astagfirullahaladzim, damsik pagawean kitu we ngunyam minjem reung mun teu ka Bang Emok pan lawan pidosaeun we hungkul harta banda beak segala rupa ngaresep we. Astagfirullahaladzim, damsik. Ya, make tetean ku aing geuningan bayar hutang. Teu boga duit. Bayar. Murah. Geus tanggal. Tuh kumaha da boga duit. Kabur geuninganan tanggal hiji ya teh waktuna bayar. Kita dituan yuk. Ya, yuk. Kita untuk pisan. Bang Beno. Ya, nangcik. Tah, nang yuk. Mana yang goreng? Oh, oroyong. Kayak barudak yang duit. Nah, yang duit. Oroyong si Damsik. Tuh barudak. Awas si Damsik. Udah. Hei. Rasanya ya teh aya batur atuh abi kumaha nya mun kararesa pisan. Heula, naon maneh berlupatan menghahe hoki tuh udah naon. Udah Bang Emok, aduh. Kita diuk heula. Esok mah dari heula atuh di maneh sampai mah. Aduh, ini eueuh cai ieu sugan aya cikolomeran tuh euy. Uyup. Hutang ka Mang Emok urang teh euy. Aduh, kumaha mayarna? Matak oge, ulah sok boga hutang ke Bang Emo. Sakitu teh lain alus. Batura kumaha deui atuh butuh duit. Istiar nu sejen, lain kala Bang Emok. Naonnya nu sejen? Nyawa tuyul. Montong nu kitu mah haram, sarua jeung Bang Emok. Nya euy teu meunang dosa. Heeh. Terus kumaha tuh ieu teh? Dagang atuh naon we da ieu nama loba. Dagang naon tuh deui? Kuli capek. Dah teu capek mah moal boga duit atuh zaman kiwari mah. Nya euy. Nu penting mah urang menang duit nu halal, ulah nu haram. Nu kitu teh teu dimenangkeun ku agama. Halus. Komo maneh teh budak norak kene. Orang balik we ka ditu atuh. Damsik ke. Tah, geus emok na tah. Oh iya, diuk diuk. Dia. Nah, mana diuk ditu. Nah, jadi ka balik urang mah. Iya, Bang Emok teh. Heuh. Montong sok ganyakeun duit, tong sok kitu. Pamali ganyakeun duit teh. Pan ieu mah pagawean urang gitu lain urang aya bosna di Ulah daek eta teh teu meunang ku agama oge usaha kitu teh ngarentenkeun duit. nya gitu ibi. Heeh. Da teu apal ayeuna mah ujang ganti usaha teh. Puas. Ulah kana Bang Emok kabur nya. nuhun siap Pepeujeuh ulah deui-deui. keun isukan memoal lah ek eureun jadi tukang cilok lah Syukur heuh mun keneh eta halal. Ceramahan. si itu si dia Damsik aduh Keun bae si Damsik mah bakat kusieun ditagih hutang. Ayeuna mah ulah ditagih. Geus anu nagih aja kudu eureun. nuhun siap ibu lah mimiti ayeuna mah moal nya atuh bi ai kitu mah abi ek balik heula nya aku beja ka bos kita ek eureun di dieu teh aing nya mah haram heueuh da nya haram. Heeh, syukur. Atuh ayo abi ek balik heula. Assalamualaikum. Pepeujeuh sing jujur nya satuluyna. Dah. Juga enggak lah.